Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma badu. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina yeu carios ngepung kahar musakar. Anu mudah-mudahan ieu acara teh tiasa ngajanten keun hiji wasilah ngengingkeun safaatul udma dina pu kiamah amin ya Allah ya robbal alamin. Ogi rohmat miwah salam mugia salamina dicurah tur dilimpah kapaduka Rasul wastana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, ogi mudah-mudahan eta rohmat teh dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya robbal alamin. Palamitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur nikmat. Kiwari loba jelema anu tara bersyukur diberi kanikmatan ku Allah teh. Abong teu boga duit kukulutus ka Allah, padahal kanikmatan teh lain harta hungkul. Kanikmatan sehat, bisa dahar ngeunah, kumpul jeung keluarga eta ge kanikmatan anu kudu disyukuran. Ngan lolobana mikirna syukur teh tina kanikmatan loba harta hungkul padahal henteu kitu. Sakumaha loba kanikmatan anu ku Allah geus dipasihkeun ka urang sadaya. Inna, atau enakal kausar. Hartosna, saestuna kami geus mapari nikmat anu kacida lobana ka amaneh. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1. Fabi'ai alai rabbikuma atukasiban. Hartosna, maka nikmat Allah mana deui, anu ku anjeun dipungkir. Tapi lolobana jelema ngaleu-leungitkeun tina nikmat Allah, jadi miteu bersyukur jeung ngarasa kurang bae. Aya carita lucu yeuh, hiji carita aya hiji murid nganjang ka guruna. Murid eta dahayang mereka nu jadi gurunya sanajan teu boga nanaon, si murid eta teh mawa lalap daun sampeu ti kebon. Pas nganjang guruna, si murid ngomong, "Pun guru yeu aya sakedik lalaban." Ceuk guruna teh aduh hatur nuhun pisan ujang. Tuluy ceuk guruna teh yeu engke bawa domba pas engke balik.
Nya pas balik teh mawa domba eta si murid teh. Tapi aya hiji dewi murid ningali murid nu tadi meree daun sampeu di bahanan domba, komo lamun urang mawa sapi sigana bakal di bahanan anu leuwih. Nya eta murid anu panas teh nganjang ka guruna, "Un guru yeu aya sapi kang di guru." Si murid eta ngarep-ngarep. Guruna teh bingung edek mahana naon domba da geus dibikeun kanu tadinya ayana oge daun sampeu pamer tadi. Nya dibahan keun wi daun sampeuna teh ka asi eta murid, jadi wi mawalalap hehe. Tah matak urang kudu bersyukur tong ningali anu kubatur ditarima, da rezeki jelema beda-beda. Palamitra sadaya. Hapunten, Mang Agusti mah mung ngemut keun, da ari terang mah tangtos sadaya oge terang, namung sok seueur hilapna, malum syaiton mah sohayang bae manusa ti juralit ka ajalan manehna teh. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa janten jalmi anu ahli syukur, getol bersyukur tina nikmat karunia anu dipasihan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Henteu sarakah komo kufur nikmat mah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Palamitra anu dipihormat, hapunten ngalantur bae. Hayu urang lajeng keun dewi kana dongeng. DR. Hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng, dongeng teh sadayana 31 episode. Supados teu kakantun episode carios salajeungna. Bal urang teras keun. Ngepung kahar muzakar. Bagian ke-17. Gurawil guntayang, munturun teh bari muntang akar atawa ngeumbing ari. Leuheung lamun seuk henteu cucukan. Video mah terus mudun mah 80 derajat. Atuh manis setengah diuk maju teh. Sosoroso dan kawas bolon. Jika budakna meureun. Gusur kana upih geura. Genah meureun. Kira pukul 4, sanggeus manggih tempat pikeun reuro, pasukan dititah eureun. Berbifak, cenah cek dan kiga. Atuh der ngaradekeun gedong di tengah leuweung teh. Pabuni-buni, lain paagreng-agreng, dasarwawi cukup kujas hujan. Babaturan sibuk sacabakna. Nu neangan pitihangeun, nunutuhan dan daunan keur ampar minangka kasurna, anu neangan suluh atawa pangpung jeung Opres naker. Nuka cai, ngan henteu ngajingjing kendi, da ukur mawa misting di eusi beas.
Misikan bari si biu ngeut, atawa ngeusian pelpes bari cinutrung dina batu. Gur mirun seuneu. Di saban saung, durukan jeung durukan, seuneu ruhai, liwet reh asak. Bari ngadagoan liwet, babaturan ngarariung durukan. Mun bari mubui sampau nyai. Diulum bitis maneh kadinya. Is, cek kuring. Enya kudu namah bari meulaum sampau yeu teh. Puguh dadi dayah kolot. Aya keneh bubuk kopi dina rangsel, ukur matak hideung teh lain semet beja. Dipurulukeun kana tutup misting, cur cai panas. Aduh nikmatna, komo lamun seuk lekoh mah. Nyot udut, cacak bako hideung gemani asa naon mah. Kanimatan hirup teu sangka bakal karasaku prajurit nu keur leule weungan. Nu diobrolkeun, lamun seuk lain soal musuh anu tacan kanyahoan tapak-tapakna acan teh, biasa Bandung. Lembur sorangan tara kapopohokeun. Kacipta kumata hate, wayah kieu teh di kota mah geus disalin, sirah lucir, terus jalan-jalan bari seubeuh nenjo nu geulis. Na ari keur kieu, baju rangsak, calana awok-awokan, awak geus bau lalai jeung suku beaku pacet. Sare cukup ngagoler dina saung leutik, di kasur dangdaunan, da bantal mah kurang sel gejadi. Ari pagawean sakieu ripuhna, ngan masih keneh kaitung beunghar alah batan nu jegut, cek kuring mah. Etawi ngadegeun imah teh manis sabanpu. Sorena ngadegeun, isuk-isuk ribut ngaruak. Ngieun imah ngan keur sapeuti ngeun. Jutawan getara kitu. Gara-gara andi sele yeu teh. Dasar jelema silung. Nasia teh sele, hayang naon dewi atuha? Pangkat geus letkol. Kadudukan jadi dan rem, pamajikan dua turgar ulis, acan harta pakayaan nu geus teu kawadahan. Arisia, naha meklo leweungan. Pejuang 45 deuih, anu kabejakeun aktif ngalawan penjajah Walanda. Lebar teuingku bintang jasa. Urang Sulawesi mah kabeh genyara hoeun, yen baheulana mah andi sele matola teh bener jeung jujur. Bapana teh cenah andi nanrang, anu masih keneh aya teureu, Arung Alita, alias turunan raja-raja Bahula. Zaman Jepang manehna jeneng Kapala Distrik, zaman revolusi,
manehna ngagabung ke AKGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan, babarengan jeung Andi Rifai, Gubernur Sulawesi. Tapi nah atuh kalah ngabarontak cenah. Sanggeus 10 poe leuleweungan, kakara turun. Rada gancang leumpang teh ari rek balik mah. Taraka beja keun aya anu mopo mana komo ninggal keun maneh. Nyaho-nyaho geus tepi ka kampung Tupu. Ngan kitu geuning di dieu umah rahayatna teh sok api-api atawa hare-hare, kilang baranitah ka imah bari terus nyuguhan. Istilah Bratayuda, nah dalamun seuk geus tepi ka lembur teh tara kudu mentacai dewi. Rahayat hideng. Benawai ondo. Aya cai, bu. Degaga, ewo. Nahauratu, bari rada molotot. Teu burung ngawarota, nuboga imah teh, sanajan bari siun jeung kapaksa. Ah, kajeun. Komo siah lamun seuk nyuguhan bubu sampau jeung gula beure umah, miuruun teu asa di Sulawesi. Asa di lembur sorangan wi. Terus wi kuringah kekedengan dina babalean waya di kolong imah. Nangkarak bari ngarasa keun kacape. Operasi anu sipatna neangan mah karasa pisan ripuh nate. Mani asa pasiksak tulang iga teh. Nyareri lalinu. Tak-tak lecet balas pake nanggung, rancatan, alias bedil garan anu kawilang biurat. Beuki ripuh, beuki keep, asa beuki biurat bedil teh. Kuring onaman Dharma ngalalakon, Dharma ngalaksana keun tugas. Komandan emaha miureun tangtu bakal leuwih giung, leuwih puyeng mikiran andi sele anu caan kanyahoan tempat nate. Padahal, Komandan gesarua wijeung kuring, geus hayangeun balik. Babaturan geus ka acara mah meresihan heula bedil. Tidinya kakara mandi ke awalungan bari nyeusuhan. Sabot baju garing teh ngan ukur mamake andukwi, da puguh pakaian salimah aya di pare-pare. Operasi saterusna mah ngagunakeun sistem gugur. Sing saha nu teu kuat leumpang atawa gering di jalan, wayahna kudu daek ditinggal keun.
Lamun seukrek balik Dewi ke kampung gemeunang, tapi bedil kudu dipasrah keun ke anu jag-jag. Rada, hebat, ieu palaturan teh. Tapi teu udu ngalantaran keun kuring kudu bener-bener ngajaga awak, bari mentah-mentah sangkan ulah gering di satengahing perjalanan. Tuda embung teh teuing ari kudu balik bari bedil kudu diserah keun ka aba baturan mah. Geus puguh lamun seuk pasarandog jeung musuh, kumaha keh lamun seuk pareng manggih mau ngamuk gajah meta atawa bagong kajajaden? Cukup diajak seuri atawa dibaledok batu? Operasi, sistem gugur, ieu teh berkah aya hasilna. Sabab sanggeus 2 poe leule weungan, kuring nimu bedil 12,7 anu masih keneh beleger. Sanajan geus taihyangan lantaran kahujana kaibunan. Kawas nama ditinggal keun musuh lantaran teu kuat mamanggulna miureun. Pelorna geka panggih tina handapeun rungkun mani sababarah rantai. Maju Dewi, lain musuhnu kapanggih tapi sapi. Aduh rea-rea teuing sapi atuh ieu teh. Lila-lila mah nyao teuing sapi anu katenjona jiga musuh atawa pedah beu teung hayangeun, da etawi anu pating jaleger teh ngan ukur ngabedil sapi. Kuring teu nyaho, dina sapoe, aya sabaraha sapi anu dipeuncit ku pasukan sakompi. Da etawi awak teh jadi bau daging. Dipikir-pikir teh bet jadi teu eling sarerea. Kuring disadar, yen kitu peta teh salah, sabab ngaruksak pakai rahayat anu sakuduna mah diaman keun. Tapi dalah dikumaha, leule weungan jeung leule weungan ti, tungtungna teh ukur semet dina jero hate mentari dona ka anu boga naga. Dihampura suganya. Dihitung-hitung operasi nguber-nguber andi sele teh geus meh 5 bulan jalan. 5 bulan terus-terusan kaleuweung bari ukur reuro di kampung semet 2-3 poe. 5 bulan ukur nyusut-nyusut tapakna, sugan jeung sugan kanyahoan laratanana. Lebeng. Sarerea geus bingung, sarerea meh pondok panghareupan. Ewoh pisan beja anu bisa dipercaya jeung ewoh pisan pituduh deui. Da eta wimeureun andi sele matola direken gorombolanana teh ti barang ngabarontak. Poe Minggu tanggal 5 April 18 genep 4. Ayeuna geus nincak bulan Agustus katomperna keun. Tuh, mah 5 bulan wi, kuring yakin, yen anu matak andi sele jeung para pangawalna masih keneh kuat, bertahan, teh lantaran meunang bantuan ti rahayat.
Utamana rahayat anu biluk keamaranehanana atau rahayat anu teu ngarti. Samalah pikeun rahayat mah ayana kuring sabatur-batur ti Siliwangi make jeung ngabeberik andi seleteh jadi hiji pertanyaan, nahaku naon cenah meurun? Ari andi seleti, apan jalma peunting, dipikas raptur boga pangaruh. Teu mustahil lamun seuk bangsa panyawahna, barayana atawa kawauhanana marilu nyokong. Heuh atuh rek bisa hirup kumaha ari eueuh anu mere kadaharan mah. Rek ngagorogotan humut? Dimana atuh andi sele nyumputna, kuring teu nyaho. Sarerea geteu nyaho. Buntu padahal apan geus aya katangtuan, lamun seukcaan hasil mah tacaan bisa mulang ka Jawa. Heu, waktosna seet. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun, dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.